kejepret. Aduh, kamu gimana, gak apa-apa? Nyeri lain gak apa-apa, nyaha. Ini parah nih. Mang Jack, kemana Mang Jack? Naon? Anjir, Sal. Naon? Ini mobil siapa? Ya mobil urang atuh, mobil sadeui. Anjir, keren. Mana bener gak nyangka, weh. Waduh. Masih bujangan, anak muda, mobilnya keren gini. Nih, kenapa budak letik itu dibawa? Jangan panggil aku budak kecil, Paman. Aku sudah buluan. Buluan. Mau kemana, Sal? Iya ta Mang Jack tah. Belanja kain. Oh, jadi pengusaha muda. Mana naon belanja kain produksi naon? Biasa gamis. Oh, hebat, euy. Aku mah tuntang lantung we, kahilir kagirang Sal, kayak yang nu gelo euy. Dengan duit murah tapi eueuh wae. Tapi Mang Jack, ikut bungah lah. Kamu sudah menjadi sukses. Oh, kadinya. Nya kadinya tah. Ya, atuh sok Sal. Nya. Ayo atuh nya. Ya. Hebatnya si Sal, nggak nyangka sudah jadi pengusaha muda yang sukses. Mobilnya Mercy, mau ke toko kain. Hebat sih. Sal, meuli kainan motif nu kamari we. Siap, Bos. Nu kieu lain, Bos. Nya eta bener. Oh, siap atuh nya. Anterkeun wae ya. Anterkeun. Ngaku-ngaku sia, mobil bagus, boga kompleksi, yuran gamis, tapi padut, dasar anak si Madoyok, sarungana jeung bapana, gede wadul. Well, bye. Anjing. Aki-aki rabi ngadat. King, kunaon aki-aki rabik dia? Ngadat, King. Adat. Goblok mau ditonjok dadana ku aing nya. Wani kitu. Wani aing mah. Bener. Aya balik deui disikat ku aing. Mang Jack. Ulah balik ya balik. Well, lagi apa, Sal? Hah? Sendirian aja ya? Hah? Anak muda naik motor KLX jomblo. Hah? Lihat, aku aki-aki juga. Aww-nya ngurang kene. Well, bye. Balap tinaing. Kawannya wah. Moal balapan aing mah kaki rabi. Lain motor balap ieu mah. Haha. Motor KLX diajak balap moal balapan. Darah kaleci semisal. Wah, kawan. Bye. Aduh, kamu gimana, gak apa-apa? Nyeri lain gak apa-apa, nyaha. Ya, kejepret cukup dah. Aduh, aing. Kaki kita menila bagaya segala. Iya, kakinya sakit. Aing kamu. Tapi ngajak balapan atuh. Aduh. Ya, tolongin. Sal. Palingan di teteangan eueuh kaki rabi. Nyangsang di dieu. Ini aku kejepit kakinya, tolongin Sal. Bawa rumah sakit ka dia, Sal. Dia ngajak balap segala kakara. Sal, Can buatin. balap geus nyungsep. Aku mah balapna. Aduh, kaki aki potong kakina ya. Bawa rumah sakit ka dia buru. Bisa kuatin. Bagaya pisan. Kaki kita atuh bagaya segala. Ngajak balapan. Bisa. Ayo eta. Iya, itu tulungin. Dia semua aing. Bisa. Eta malah awewe aing jadi bawa. Bisa. Iya, aduh. Bisa, goblok. Ya awewe nanya jadi tulungin dia. Tulungin. Man. Aing kamu. Ya, kumaha. Oh, Opik. Oh, ayah yang jago ya bisa dibeli mah. Baik dia enak. Sok, da urang imah ieu teu mana-mana. Sok. Aing amit kudu marah hayang teh dijual ku aing lah. Bising meuli ame parab. Pikir kemana? Ka si Wadoyo. Naon? Ka depan hayam cenah loba hayam lah itu. Oh, lagi sarua tuh ke Subang Doyok mah. Ayo bareng. Oke. Bilang bisa nantinya. Tuh, aing ada perlu itu.
Kakar, Alhamdulillah, Pak. emang Odek? Alhamdulillah. Kamang kita gimana ya barangnya Opik? Tak beneran panggil didinya. Oh, tanya nama Opik. Halus soal. Bisa barang kuragan ya? Kan pernah murah kan tuh Opik. Udah matara di pura-purakan aja mah. Tak kandang oke, kenek mau murah. Wih, lain murah tina tangkal atau ieu mah maksudnya murah guluna geus sabar kali kuragan gitu. Sugan aing teh murah tina tangka. Nya teuing aing mah terang itu bulu hayam. Itu mah serangan. Tanpa serangan sok aing mah teh nyaho masalah hayam mah. Wah, badag euy, heueuh ieu mah. Nyaho oh atuh. Ukuran 5 ieu mah euy. Paten nah yang sabar aja, Pak. Aing kayang 500 ya teh. Halus dong euy hayamna. Da urang pancen teh nyaho aya urusan hayam mah. Aing meuli mahal teuing kali 500. Ya, 500. Geus we aing babaturan anu butuheun. Oh nya? Heueuh. Sok bae ku sawe urang mah. Aing bawalah ke babaturan 500 mah. Ji, nari pangan dibawa itu aing urang kumaha, Pak? Pik, kek aing dibalik ieu komisina mah. Oh no. Aku mah jadi pikiran apan kurang kredit tawa aing pang dibawa, Pak. Ji, nek nyawa teuing aing mah teh nyaho Opik, ngapan jawa Opik ka dia lagi Mang Jack teh. Aing sugan aing teh duaan rek barisnis. Apaan sih Opik? Aing hayamna dijual antuk sih ketempuhan. Aduh, aku mah yeuh wae sih, Bajak. Ih, nyaho aing mah teh nyaho, aing mah teh yang nyaho Opik. Aduh, aing. Uang Opik telepon atuh, cih. Abi teh main bawa wae itu para rugu mah. Heeh, nah kamana jalma ujug-ujug cok kena hayam ini. Aing sugan aing teh jeung Opik. Ribet hantu, Wak. Buat hantu tadi lagi panggil di jalan, panggil di parapatan. Telepon ajaran sok aing urang teh yang nyaho da tadi naik ka dia jeung Opik. Oh, cinggeran uang ditelepon. Aduh, aing ngekam. Sok telepon. Main bawa wae sugan aing teh geus bisnis para rugu jeung Opik. Bet acon. Halo, aing mah tadi aktifkeun tuh dulu memanggil. Cih, aing. Aing. Iya, nah di mana eta Mang Jack teh di mana kan mereka sama ibu di penjara. Nya pokoke tau kakare keluar ngan heueuh ya. Aing we babarengan jeung jalma kitu atuh. Cing atuh mang susul wae. Aing mah asal lihat. Ulah main susul wae aing mah teh yang nyaho aing mah bayar we sorangan hayamna. Ji, apaan hayam lagi ku si Abah? Urang mah teh yang nyaho da sorangan urang menawarkeun ka sorangan tadi na. Aing mah pira kurang kudu mayar ieu, Bah Bang. hayang nyaho urang mah Opik. Urang menawarkeun ke ka Opik aing mah Mang Jack urang mah teu nawarkeun ka Mang Jack mah. Aduh, aing euy. Ya tuh lah ya, urang di susul ya si Abahna ya. Tah, Aduh, aing mah ieu mah 400 eta tah. wayahna heula engke ditambahan deui lamun geus kapanggih mah ayamna. Jika tugas lah aing hayang wae bohongan we tuh ngajak jalma kitu atuh. Aing ngajama ngam katinggal gedang aing mah si banyak. Aing mah hayang nyaho. Erek ku si Jack, erek ku sari bawa penting jeung Opik ka dia na. Ke Bandung, Jang. Oh, mereka ke Bandung. Kalau kadelan indung aing nih, Mang. Ya, sabar angkos ke Bandung. 50.000, Jang. Jadi duaan 100. 50.000. Heeh. Ayo naik, Mang. Bir, tarik. Bener teh ka Bandung. Benar si teman doyak. Ayo tarik. Kade salah sia tapi omongan deui aing kamari ge dicarekan. Mang, stop, Mang, karun, Mang. Apa? Oke lo. Ibunya tadi. Jang, kira rek ka Bandung. Iya, Mang, urang pengajaran unggul hayang nembak kerap teh subanteng ngeunaheun nih, tuh jadi mah aing kabur sieunan ku Mang tah. Balik tau. Balik. Royan dia mah. Cek aing ge naon sing bener nanyana aduh aing kenek kos ka Karawae kenekan geus 5 bulan saade deui. Neng, ke Bandung. Oh, tapi abi teh buat budak tuh juga cai. Sok we naik ke lah. Budak mah ku abi kayak di teang. Sok mengenek. Saha deui atuh nelpon. Halo. Aing neng ngalah budakna ka cai. Oh. Iya di dia kene. Oh geus ngadaguan. Oh, siap. Oh berangkat. Oh, segala budak-budak teh. Iya nanaonan, Man. Hah? Abi mana? Mana ya? Goblok ka ditinggalkeun di aing. Mana ya?